Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bukan pembohong, alus pak. Sanajan buukna gondrong tapi hatena mah geuning jujur. Daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Bener ya. Matakna nu ngaran hirup teh cangkang urang teh geura piceun. Da ieu teh nu hadir kabeh teh paralsu atuh. Ieu teh nu hadir teh paralsu bapak. Bisi ibu ngageulis beak ti karep ibak setengah jam make blush on make lipstick. Aya jorojoy kuring kabita henteu. Naha paralsu ieu teh. Dan nu aslina mah nu di imah daster merengkel. Baju kaluhurna ge nepi ka jigah partai cobloseun warna-warni kancingna ge. Gening aslina urang teh saha atuh. Nah ieu nu dilalajoan ku kuring aslina bapak teh teu nyaho. Nah ibu lalajo kuring teh ieu teh ieu na gerhana nu asli teh moal nyaho Pak. Dan nu aslina kuring mah iwal Allah jeung diri kuring. Matak jelema nu leuwih apal kana dirina tah eta nu wawuh ka pangeranna. Tapi lamun jelema wawuh ka gorengan patut batur moal wawuh kana dirina apalna teh kasalahan batur. Tah nu kitu kotor hate teh. Heeh ya. Tapi kan nu diulik nanti pica capekeun bibir terenyem lamun sakali teu ngomongkeun batur teh. Bari sabenerna mah si eta ge pica capekeun hirupna teh. Wawuhan gara sok diri ibu teh sing wawuh kana diri ibu. Mata kolbun salimun hate nu bersih mah geus teu hayang nyaho kana kagorengan batur, geus teu hayang apal kana kasalahan batur. Dirina ge sibuk ngomean dirina sorangan. Salat subuh kaberangan pan diomean hayang tepat waktu tara lalajo kaberangan batur da urang ge pan oso maca Quran atuh urang tag tektok tara ngageunggeureurkeun nu maca Quran batur tag tektok da urang ge sarua tag tektok kadang-kadang alus ge hese unggal poe-poe acan sibuk unggal poe ngomean dirina matak panonna teh tara beunta kana kasalahan batur tapi beunta kana kasalahan diri peureum eukeur batur hese hate gitu hese. Ya ge ibu hajat ya adi sing ngeurepan kuno alus hate mah enjoy we sae sing hasil ladang hajat cek nu alus hate cek nu goreng mah nyanya bener Pak. Mata geus tong meukejeung ngaladangan jelema nu kotor hate bisi kabawakeun kotor atuh ibu dihina batur dek batur difitnah batur sabodo ibu disebut bodoh da si eta gitu pinter. Ibu disebut kedul dah si eta ge teh daek, ibu disebut hina dah si eta ge teu mulia. Bahkan anu panghina-hinana jelema nalika jelema nu wani ngahina batur. Panghinana teh hirupna teh nama kejeung panghinana lalajo kagorengan batur wani ngagogoreng teu sadar kana kagorengan dirina cing atuh hirup teh ulah sok lalajo teuing kagorengan batur kagorengan urang ge numpuk. Mata kunci nu ngaran hirup adalah hati. Lamun jelema hatena alus bakal cicing dina angka kosong. Yuh aqua hargana 3.500 Pak pedah eusina cai. Lamun hayang mahal botolna antep asupan madu 150.000 atuh hayang nu rada lieur kawa-kawa lelepkeun. Minum ayeuna di penjarana 7 tahun hampura linglungna 7 poe. Piceun atuh kawa-kawa mah entong dihakan teuing. Ieu we madu tah matak botolna ieu keneh piceun caina bebesan madu punten bakal naik hargana 150.000. Lamun ayeuna laleur asup kana cai nu dipiceun caina tapi lamun laleur asup kana madu nu dicipiceun adalah laleurna. Mata ka jelema nu bersih hate alus hatena deuk dihina deuk dipitnah ge moal neurak-neurak Pak naha moal ragrag darajat ku dihina batur tapi sabenerna si eta keur ngaragragkeun dirina sorangan. Wah kehel tuh Pak Kades programna HD disingareupan kuno alus hate saya Pak Kades lajengkeun sing tiasa 3 periode cek nu alus hate des kitu teh cek nu goreng mah demi Allah teh nya atuh keur Pak Kades eusina sing alus jerona sing alus sing jadi madu sanajan laleur nu entep tapi madu teu pernah robah Pak tetep jadi madu lamun jadi cai keneh hampura laleur asup ge dipiceun ejeung cai nya bisi aya nu teu paham kana bahasa kuring bisi isuk anu nanya ceramah naon geus eta botol aqua geus
Ternyata nungaran manusia teh lain ditempo tina botolna, tapi marusa teh ditempo tina eusi tina eta botol. Matak harga diri manusia hampura gumantung hate. Lamun hate geus alus bakal cicing dina angka kosong. Kosong melongpong artinya teu boga naon-naon, bisa dibisakeun, pintar dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, jadi kades ge dijadikeun. Berarti lain kadesna tapi aya Allah nu ngajadikeunana, lainana gerhanana tapi Allah nu ngajadikeunana. Matak tong sok panas ku kamajuan batur da batur dipajukeun teh ku Allah, urang dihenteu majukeun ku Allah. Ngan sifat manusia kudu silih bunian. Batur beunghar kaputusan Allah, urang sangsara kaputusan Allah, pan enjoy di akhirat nu sangsara. Nah mah kejeng enjoy, moal ditanya harta ti mana dipake naon da sidik teu gablek. Ku salat jelema sangsara bisa ka sawarga, ngan lamun nu beunghar pedit deuk ngajawab naon lamun ditanya. Ti mana harta dipake naon? Gusti diangge fakir miskin, panolol fakir miskin ti surga. Wadul Gusti dagor babatokna tuh. Matak si miskin teh jadi saksi di mana keur di akhirat ayeuna nu beunghar barang bereka fakir, barang bereka miskin, jika rugi harta ngurangan, tapi di akhirat si eta nu jadi saksi panggeulana payun pangeran. Well, sugane ceramah itu jadi balalagur atuh. Aral atuh da. Di dunia mah bapak barang bere tina 1 juta 100.000 bikin kata tangga nu sangsara jadi ngurangan 800.000 di dunia mah. Di akhirat mah justru nu 100 dibawa ku si miskin jadi saksi abdi Gusti saksina hartana dibikeun ka diri abdi. Salamet urang teh paku harta urang. Matak sing kosong hate teh. Lamun jelema kosong al haya'u minal iman bakal boga ka era hirup. Era gedong sigrong tapi yatim teu kabantu, era mobil mewah tapi miskin diarantep, era jabatan luhur tapi rakyat teu dahar nepi ka diantep, era urang teh Pak, era ceramah bebeakan tapi laku lampah anggang tina ceramah, beuki era nu ngaran hirup. Lain beuki bangga disebut ustad demi Allah. Ustad nenek gerhana Eka panggih pasea, kumaha ceuk bapak? Mah nya ya ustad pasea tuh, mata kurang mah amek ge ditahan we, aing mah dah hate mah hayang ngajekok ka si eta teh. Ngan ku sabab geus dibere titel ustad piraku kuring layanan, geus rek tawuran mah teu kudu jadi ustad jadi preman we sakalian. Heeh nya Pak. Beuki era al haya'u minal iman. Era tiung denai, baju denai, HP Oppo ari kana hutang poho. Aduh. Darengekeun tanu gablek Mang Emok. Ari tiung denai, baju denai, HP Oppo, aya kana hutang babari poho, sing baroga ka era hirup teh teuing. Era. Al haya'u minal iman. Era ku makhluk Allah, kunaon? Era we. Tak ieu ge pangajian teh muncul ti dieu teh kudu izin, kudu era. Era kunaon? Nya atuh era-era ku hayam. Ya heueulah urang kudu era ku hayam, pan hayam mah kabeh ge manfaat. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna keur aduk, tulangna apan ieu kaum seblak. Hayam nu ku urang dianggap hina manfaat beak ti karep. Coba sagelis-gelisna ibu, enjing-enjing ngenog, dagangkeun tuh di warung itu nogna. Bangkrut harita keneh. Bener? Tikotok hayam dipakai aduk sakarung teuneun kana stroberi pudog-dog teh eta stroberi kuat aralus terkenal pan di dieu mah penghasil stroberi pan adukna mah tikotok. Cobaan age mah bapak gunukeun pakai aduk stroberi teu sudi aing mulina ge. Era-era ku hayam atuh hirup. Era-era ku domba atuh hirup teh. Domba lapar pek kencarkeun paling nyokot daun sampe. Nah ari manusia lapar. Daunna didahar, bibitna dirabut, jerona dipasak, kulitna dihakan, pagerna dileklek, nu bogana dikadek Pak. Ulaika kal an'am balduhum adol. Manusia nu nutur-nutur hawa nafsu meleuwih ata adol tibatan sato. Sato onaman wajar kitu peta oge da sidik teu boga akal jeung pikiran. Coba manusia boga akal jeung pikiran tapi naha sarakah wae. Tuh era-era kuno kitu. Iya pengajian punten derajat pengajian orang teh bisi jadi orai. Apan orai mah ganti kulit ngan ngaran anger orai. Kunaon pengajian orang batur teresep
bisa jadi karek jadi orai, karek bisa ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti ustad, ganti masjid, tapi hate mah teu ganti-ganti. Nu teu akur jeung dulur anger, nu pasea anger, kapopolotot ka salaki anger, kumat jeung pedit anger, ngaji ge anger, ngaji nu mana nu keur dibelaan lamun hate teu berubah. Allah sing robah atuh si hate teh anu teuas jadi lembut, nu sok geuleuh ka batur jadi deudeuh, anu sok ngewa jadi cinta, narek geuleuh nepi ka modar hirup. Lamun nepi ka urang geuleuh ka batur dibawa nepi ka maut, kumaha ancaman Allah? Kami moal ngahampura dosa manusia, samemeh eta manusia silih hampura jeung papada manusia. Sing sieun ku kalimat eta teh. Lain ieu mah rup ku Badung, rap ku lumah katurban taneuh beureum, aing mah dendam tuluy-tuluyan, can nyahoeun malaikat ngamuk sia eta mah. Matak naon atuh nu teuas hate jadi lemut ulah eleh ku batu. Batu teuas dibubukeun mah jadi semen ibu. Nah ari teuas hate jelema yai amit amit. Cenah manusia teh makhluk sampurna. Lamun hirup geus jadi madu sifatna amis, lamun jelema geus amis boro-boro kolot budak leutik milu resep. Madu. Kunaon aya omongan urang batur arareueuh nu ngadengekeun kade bisi omongan urang patrawali. Payet kitu salah kieu lain batur teh tong sok ngukur kagorengan batur da urang ge kagorengan urang mun diukur ku batur moal ngeunah pan bapa manusia abdi manusia ngaran manusia mah ukur beda ngaran dina salah teh nana gerhana pinterna ceramah bisa sawae salah di bidang lain Pak Kades pinter di bidang pemerintahan bisa jadi titah ceramah mah Pak Kades teu bisa. Atuh abdi ye osok ceramah ngatur pemerintah moal teu ngaco moal teu kumaha carana nyieun KTP anyau aing mah sing teu becus urang yasinan we kabeh hiu kitu meureun matak jelema mah hate sing kosong sakadang anjing punten anjing teh barang anu najis loba jelema keung ku anjing ban barang najis di deukeutan ku anjing kuat kalah perang jeung anjing ban. Nah barang najis barang hina eta anjing tapi naha aya ulama nyieun kitab Bulughul Maram ngaranna babna bab toharoh jilid kahiji hadisna nomor kahiji di dinya pan ditulis ku para ulama lamun mah kalamot ku bibir anjing kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh sahina-hinana anjing masihkan aya solusi lamun kalamot dikumbah ku cai kalayan make taneuh tapi najisna bibir manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur. Barudak leutik wel geus ngarti wae teuing kumaha lamun urang nyarenteng sanu rek ngahalangan tuh anjing wae Pak ngalamot bisa dikumak ku 7 kali kalayan mereka taneuh tapi najis jelema Pak najis bibir jelema beurus ngagogoreng batur kadengieun ku si itu nyeriusna nepi ka kiamat bener matak cek urang mengeus lah tong riweuh bibir teh jaga kadarinya lain yang ngecebrek wae da jelema nu alus mah innallaha ma'ana tah nu disebut hamba Allah teh lamun jelema hirupna geus jeung Allah pan bapa hamba Allah abdi hamba Allah ya boga hamba Allah cing ari hamba Allah teh naon cirina ulah ngaku wungkul ku Allah teh di aku era abdi teh hamba Allah urang nu ngaku bahwa Allah mah teu ngaku mana bukti caritana urang nyebut hamba Allah geuning nganggugukeun nafsu berarti lain hamba Allah hamba nafsu Allah urang ngaku hamba Allah ari Allah teu ngaku ka hambana pan bingung Pak ibarat bapak ngomongkeun wawuh jeung Kang DS nomor HP teu gablek bapak mah geus teleponan jeung bupati cing teh mana nomorna duka teuing da teu gaduh narek nelpon make seeng urang ngaku hamba Allah nah Allah ngaku ka urang hambana kade bisi henteu sabab hamba Allah mah boga ciri innallaha ma'ana nu disebut hamba Allah mah hirupna bareng jeung Allah pan urang mah hirup bareng jeung nafsu tak ieu pengajian hampura da lain jeung Allah can percaya ieu pangaosan jeung Allah isuk aya keun deui pengajian panggungna kudu ieu nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna
tuh geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempok jelema anu na TikTok sok emutan tinggal nanya bapak ka kuring eta kitu bebengok maneh nana sia teh bebek we deuk teu kudu nyebut ustad lah ka abdi mah deuk nyebut nana ge paduli teuing lah moal matak coplok huntu teu disebut ustad ge moal matak namahan ceuli moal eta kitu bebengok maneh nana sia naon gitu bapak ceramah jeung Allah tong ngara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awak pengajian hate mah sudon wae kacau ya si hate Gusti jigana ya mah beuki lila ceramah beuki daroraka jelema teh lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus berarti kuring ceramahna lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Kalau cek ibu-ibu rawas anu ngupingkeun jelema eta berarti lamun diulem teu dibayar ge pasti datang ibu kumaha emak cenah 6 bulan deui ka hareup bade ngulem nyuratan budak hoyong ngundang ngan moal dibayar geus pinuh mana nu disebut hamba Allah cirina hamba Allah mah hirupna ejeung Gusti kunaon ibu jadi randa ngora-ngora budak jadi korban cerai heueuh nanu dituding Allah cerai heueuh jadi randa pasti budak korban nu dituding Allah nah Allah teh panudingan gitu lain Allah nu salah ibu nu goreng adat da salah gigi hayang boga pamajikan anu soleh heuh Pak dalamun soleh mah beureun ku bapa ge dipertahankeun dikukut jeung dipiara ai kitu mah lak dasar bebeakan ka salaki teu ngahargaan lamun pasea nyebut lagi si bagong gitu pan salaki teh amek kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong berarti aing sabeuting hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama bagong bapa bagong ari abdi anak begu sajang rag-rag talak harita keneh nu dituding Allah asa teu adil hirup Allah jadi panudingan ibu goreng ada coba lamun jadi hamba Allah hirupna ejeung Allah ala bidikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon sanajan eukeun amek lamun hirup nyantel jeung pangeran amek ka salaki tinggal wirid cirina jelema jeung pangeran amek ka salaki tagogeun beungeut ibu pek deuk hoak oge ngan ulah nyebut bagong tapi amekeun hohoak bari wiridan salaki ke radio TV subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek yasin pan salaki teh dicekek teh bari itu maca yasin mah ngadon maneh lagi maca ayat kursi nah dianggap jurig cai asup salaki ngodok duit 2 juta dibikeun ka ibu keur nyekek bari maca yasin jebron menang duit 2 juta tinggal jawab bari lesotkeun sadaqallahul adzim duit menang rumah tangga anger budak teu korban ngeunah geuning pa hirup jeung Allah ibu dihina diledek dicaci dimaki hirup jeung Allah tong nyeri hate nah make jeung tong nyeri hate da hirup jeung Allah mah bakal apa lalakon hikmah aya naon hikmahna di balik eta ibu dihina bisa jadi Allah ngamulyakeun ibu direndahkeun bisa jadi Allah ngaluhurkeun ibu dihina diledek dicaci dimaki bisa jadi Allah nyalamatkeun dosa ibu nu bareto dipupus ku hinaan batu matak nah maki jeung kudu kasigeng disebut bodoh ku batur da si eta ge teu pinter geuleuh aing mah da greget kumaha mun urang nyerenteng ya Pak dihina diledek dicaci nah aya amak henteu nah aya hikmah di balik eta bisa jadi urang boga dosa bareto nu dipupus ku hinaan batur matak batur keur ngahina urang teh cukang lantaran keur mupus dosa urang mahkan aya deui nu kadua dosa urang dibikeun ka jelema nu ngahina kaalusan si eta dicopot ku awak urang genah geuning Pak diledek batur teh matak sok hina aing sok diteluh ku aing mah tah hirup bareng jeung Allah teh aduh nikmat jelema sangsara hirupna bareng jeung Allah narimakeun kana kasangsaraan tumarima we hirupna jelema beunghar bareng jeung Allah apal kana tugas dibere beunghar kudu infak kudu sedekah nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum mironsor kana poek ngahudangkeun jelema nu labuh nu beunghar deuk ibadah ku hartana enteng naha boga nu sangsara lain teu hayang ibadah ku harta ngan teu gablek
matak nu sangsara mah rea tatangana teu dahar ukur nyurucud cai panona aya budak yatim di jalan keur musafir ukur nyurucud cai panona cing atuh nu beunghar teh tampil aya rumah saja di beunghar mah ulah ari ngaku beunghar ai kana BLT hayang ari ngaku beunghar gedong boga sawah boga budak sekolah ai desa teh mere BLT rame kades rada gelo kitu. Cinta kunaon ibu nyarekan kades batur menang BLT aing henteu pan ibu mah cinta jelema beunghar wah ada hayang we pamere Jokowi kitu berarti ieu munafik Pak. Nah munafikna ari ongkoh cita-cita hayang beunghar tapi geus dibere tarang ngaku menepi ka BLT hayang. Aduh ieu ceramah ku geunahna euy lah nu beunghar teh lumayan juga yang mantap teh. Ya lain kudu hayang balik bari ka Sigeng kudu nama kieu oh heueuh urang teh beunghar berarti tahun hareup mah lamun menang BLT jeung PKH teh tong ditarima des moal narima PKH jeung BLT mama rumah saja di jelema boga dahar teu susah budak sakola imah boga mobil ge aya pangmikeunkeun ka fakir jeung miskin pepeurieun emak mere henteu atuh eta-eta bikeun ka ditu raos lamun hate kitu lain ieu mah ka Sigeng ku ustad mantong dek robah iraha hirup atuh teh. Jadi jelema nu barang jeung Allah mah apal hikmah Pak, apal hikmahna. Ibu bobogohan jeung nu kasep, ai jadi jeung nu petot. Tong nyeri hate aya hikmahna. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, jadi jeung nu petot. Antap nu kasep beunghar hanya sebuah kenangan. Ieu we keureuh nu petot. Nah Allah mau uninga karena kaayaan hati ibu moal kuat nalika dibere nu kasep bari beunghar hiji bakal galak timuru darah tinggi sumping dua WA na bakal loba dipariksa lamun aya sayang-sayangan moal teu di blender harita keneh tah moal kuat ibu jeung nu kasep bari beunghar teh tak ya Allah mah uninga karena kaayaan hati ibu lemah matak bereh we nu petot kuatan panu petot mah deuk balik heung teu kajeun malahan dina WA ya sayang-sayangan ge dijiwir pan sarakit jeung kawin jeung si itu aing geus bosan ka maneh coba jeung nu kasep bari beunghar deuk dititah kawin jeung si itu lebar ari teu amak nyedak tenaga mideg akhirna teh pan naik kana sirah darah tinggi bijil init-initan jeung nu kasep bari beunghar pacakal-cakaleungeun init kamol kurumuy budak parawan lipstik na murag dipangnyokotkeun ku salaki ibu neng ieu lipstik tinggalin dibikeun eta ka si neng kumaha ceuk si neng nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami da juga jangilek datang kamol mah bade ieu acuk sami-sami mah bade selop sami-sami mah bade baso sami-sami ieu teh rek balanya moal sami-sami heuh hayu urang balik sami-sami kata kunci sami-sami nepi ka bisa capekeun 7 poe 7 peuting kunaon kasep bari beunghar coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk diudag dituturkeun jor geus teu butuh aya hikmah di balik eta kahartos matak hirup mah geus sangsara tarimakeun kana kasangsaraan aya kauntungan engke di akhirat moal ditanya ti mana harta anu beunghar ge wajib narima kana kabeungharan ngan kudu apal kana tugas manfaatkeun kabeungharan di jalan Allah supaya jadi saksi engke di akhirat nu ngajawab fakir jeung miskin geunah hirup teh geuning lamun leah teh ieu mun beunghar sombong boga kongkorong leumpang dongko kos nu berat wae teh hayang kitu aing ada pinggal ti dieu nepi ka dieu hayang ngepret ali berene aduh si eta hayang tetuluy kieu saumur-umur aing mah da geuleuh atuh da naon harta disombongkeun tungtung hirup pasarua jeung nu miskin nu miskin di boehan, nu beunghar di boehan malahan nu miskin teu make saku nu beunghar ge teu make saku deuk boga duit miliaran juk sakuan teu make saku boehna ge gemol gitu matak derajat manusia hareupeun Allah mah lain pangkat lain jabatan lain kakayaan naon atuh katakwaan jadi nu kudu diudag urang mah lain beungharna takwana heula jelema takwa hayang udag beunghar enteng ku takwa Allah nu boga dibikeun hartana ieu mah beunghar geus takwa leungit paingan tungtung hirup teh beak geuning di jarwalan deui
dah ting dong ya hate cikuring innallaha ma'ana entong jauh-jauh teuing innallaha ma'ana mah sifat teh gerasa pan Allah teh boga sifat Allah seberiji 89 meureun Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim ya Malik keun antap sok atuh bareng-bareng ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwiru ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabidu. Tuh, nepi kaya sobur, tebel teuing ieu ceramah lamun dibaca kabeh mah. Kalau kabeh aku eta setengah jam tadinya. Tapal kena awak urang, kumaha cek bahasa Sunda, mun maneh geus bisa ngaji, ngajirim na dirina, ngajinis na rasana, ngawujud dina bentukna. Tak urang teh ngaji bisa ngan ngawujudkeun awak acan. Ngaji geus bisa apa kabeh ge jelema geus bisa umat Islam lah, ngaji geus bisa ngan can ngajirim na dirina, ngajinis na rasana, saingga lamun ngaji geus ngajinis na rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, maka jelema susok ngaji bakal neuleuman ka susah batur jeung daek bebela kana kabingung batur. Weh. Kumaha ari urang? Nyarenteng. Tuh. Nu dibaca alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ari hirup asa kapuji wae geus teu ngajirim tadina dirina ge pan sadaya puji kagungan Allah wujudkeun bentukkeun yen puji manu Allah nu boga puji mah lain urang mata hirup teu tong asa kapuji wae ieu mah tarawih genep poe paragpag status Facebook alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka-8 eueuh status nah eureun tarawihna capek hirup ukur hayang dipuji batur mah capek lamun keur loba batur dibaca waduh Al-Fatihah dialun aduh kunaon ibu yarhamukallah nya tuh ya sudahlah lamun salat keur loba batur dibaca Al-Baqarah Ali Imran coba sorangan Anas we jeung Ali Ikhlas sing ingat cek ancaman Allah kami moal waka ngasupkeun ka sawarga jelema pinter maca Quran pinter ngaji hadis osok ceramah cantang tu ka surga lamun tina ngaji hadis maca Qur'ana ngan hanya sebatas hayang disebut ahli Quran jelema osok sedekah bageur nulung nu butuh nalang nu susah acantang tu ka sawarga lamun tina sedekahna hanya sebatas muda gelar hayang disebut dermawan iya ge pengajian cancang tuh bisa ka surga lamun tina pengajian ieu hanya sebatas hayang disebut ahli ngaos ning ku DKM ge ning kitu ka ahli ngaos kungargi Bapak Ustad parantos sumping mangga bade dikawitan sakali deui ka ahli ngaos manya ahli ngaos sajam hayang mantog mata kieu teh piceun sifat pengakuan diri teh nu kudu aya adalah Allah. Ibu punten ulah kasigengnya karena awak ibu ge kudu narima bisi di dia aya nu montok ulah hayang langsing da geus takdirna montok mah kitu we betekok dipoto teh kudu kieu ulah nyangigir ieu mah ditanya teh nah hanya ngigir ngarah ka tempo langsing eta teh penipuan aya dina foto langsing da ka tempo tigigir ayeuna kieu jiga drem di jalan tembongkeun we genutna sing tumarima cirina salaki nyenangkeun bulu panon geus alus antep make jeung ditamal bari disambung diluk-luk ka luhur atuh nempo urang teh kicep kuat jiga nu berat balik ti dieu mawa motor gelebug angin badag nilep duanana ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tuh apa ngarah cantik nah memang narek neule bulu panon cantik teh riweuh repot Pak nu paling paur pas deka uleman bulu panon hiji tinggalin nu hiji dipake nu hiji tinggalin pan bingung Pak
matak naon lamun hirup tumarima nya naon sababna apan ayat Allah alhamdulillahi rabbil alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah rabbul alamin nu nyieun nu nyiptakeun nu ngajadikeun nu ngajaga nu ngariksa ibu kulem eueuh cucunguk asup kana irung saha nu ngajaga tuh kudu riweuh pahirup teh gini nari urang sok riweuh urang masuk ngabisani kana kagorengan batur baong bedegong urang renyem bibirna paneta teh sarua garelona batur nu salahna urang nu ngomongkeunana eta teh sarua garelona batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna heunteu aleucreug batur nyieun salah urang nu ngomongkeun kesalahan batur pan dosa gibah bener matak ti ayeuna bibir teh kaput budak batur nu baongna tong sok ngomongkeun budak batur aya inungna aya bapana mun deuk nempok tah budak sorangan ulah budak batur baong katempok budak sorangan baong teu katempok akhirna itu bager budak ibu leuwih hancur kumaha ceuk batur lebok da demi Allah ceramah kieu mah karareuna atuh kana hatena ge da sidi kalakuan salarea kitu patut teh ya Pak budak manehna mah disebut baongnya nyarenteng ka budak batur mah amit tong gaul jeung si eta baheula lagi indungnya gitu boga anak eueuh BPN 20 tahun ka tukang si eta wirang ayeuna diungkap deui tong sok ngabibirang jelema nu geus wirang naha bisi itu nyeri hate ka wirang balik ka urang tah cuk si ibu mah naon ibu karma meureun daya kumaha ibu RT lah menang lah karma meureun cek ibu RT aya cek kuring malain karma hisaban jadi urang bongan ngahisab batur maka Allah ngahisab awak urang matak tong sok ngahisab batur da Allah nu bakal ngahisab batur dihisab Allah urang dihisab Allah daripada ayeuna silih hisab engke panungtungan tadi hisab ku Allah mah itu dihisab urang dihisab sing harade dina hisaban Allah lain silih hisab di ayeuna hirup nah hanya si eta mah tara ngaji tong kitu imeh batur nu teu datang ka dieu maruk lain ibadah gede nah mah kejeng ibadah gede nohonan salakina kawajiban penting ieu bisi teu percaya juk bubar saurang toong kawajiban coba ieu nu datang ka dieu salaki keur peplengkingan na kasur nah keur sono ka ibu aing ke balik jam 12 peuting hag salaki geus sare kumaha ceuk ibu ayeuna mah sadu geus ripuh aing tunu 7 poe baeudna kita matak wayahna anu geus boga janji jeung salaki balik pake itu tah lamun aya nu balik berarti si eta nu ngarencana aduh batur teh hadir ka dieu maruk lain ibadah mah nah teu ngaos bapak ceuk Pak Ustad oge ceuk MUI oge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin teh caroge geus idik patuh ka salaki coba ieu teu diizinan ge mah raksakeun cek salakina teh heukeun bae atuh teu datang mah da sagedeung deui bakal ngeusan aya tuangeun mah nyangu abdi teh masak dekul barang dahar ibadah badag Pak patuh kanu jadi salaki teh ayeuna ibu datang ka dieu sing ingat salaki teh bawa keur lapar habeun ibu nu ngenyoh ai salaki lapar balik ti dieu nalila-lila teuing lain nyangu heula ngutek sorangan pan sidik aing ngaos teuing maknya tina ngaji jadi hohoa ka salaki matak ibadah tong waka disimpulkeun nu katempo ibadah tong waka disimpulkeun nu kadenge ibadah mah simpulkeun naon perkara nu geus karasa ku diri karasa ku batur kareueutna iman kudu karasa ku batur ladang salat kudu kareueut ku batur ladang pangajian kareueut ku batur tong gede penting ieu 10.000 gunukeun sok tina sakieu jelema mungkin bisa jadi Pak penting ieu meunang duit 3 juta belikeun ku RW jeung DKM kana beas isuk bagikeun poe Jumaah ka fakir jeung miskin kareueut karasa ladang elmuna geus nepi ka dinya kapikir nyaho cik urang oge keheul atuh da doyo ge loba jelema teh pedah urang nu diulemna coba ka ustad nu deukeut 10 jelema nu 2 api-api ngompol nu 2 budak-budak diciwit cenah jebleh paur padahal nu berjasa mah lain ustad nu jauh nu berjasa mah tah ustad nu deukeut har laras ibu nu berjasa mah lain ustad nu jauh nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut ibu maot ditahlilan ku nu deukeut
coba kuring di dia ibu maut dek datang teh sudi dek naon mata kan udah ke teh hargaan atuh lain kanu jauh wae ngahargaan mata kurang mah kieu teh naon mung dihargaan da abdi ge apal ustad melain merek kieu ustad meureun ibu ge apal udang badam gamis ngangsar sorban ngagaplek mun turun tina mobil dipapag wilujeng sumping al mukarrom coba ke urang saja jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum dia ge Bu RT ta Bu RT dia dok dipoto punten cenah bade ngiring dipoto lain assalamualaikum kalah well tuh karek ayeuna assalamualaikum lagi kan bae dah hirup mah lain cangkangna eusina ya Bu kadong-dong ya lemes luarna aya rumet eusina mah teh sudi teuing talung jadi kadu we hirup majang kadu cucukan pikasieun dak goreukeun kana sirah bapa pingsan sing bisa apal uratna urat keur muka kadu pan kudu nyaho dikorehel dibuka katempo di jerona aya buahan dituang loh baja lemah resep kana jerona kadu padahal sieun ku luar kadu jadi neng tong sieun teuing ku urang kieu ya hatena mah ping pokona mah sarange opul lah pokona ulah ditempo kumis badak janggot panjang bakal galak cantang tuh kadang-kadang kumis panjang janggot panjang ge ku pamajikan mah keung geuning matak jelema mah harangana lain ku kumis lain ku janggot ku si hate sok bapak kumisan janggotan anger pak dibaeudan ku pamajikan 7 poe mah bingung teh kumis teh kudu kumaha tuh di round up air laki dede bingung kumisan jeung janggotan edek baeud da jiga lele useupeun matak lamun di dieu aya lalaki nu sok baeud krok kumis ngewa dierok isuk deui mah lalaki mah lain kudu buat baeud ngewa lalaki mah kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki mah kudu ngarah pamajikan ngari baeudna pamajikan lain pamajikan nu salah naon atuh bapak kurang mere rasiko oh no, ibu-ibu kuat keprok tenang pak tenang sakadang dia orang kitukeun dah ya ada orang tekan sesama lalaki hoream dihina-hina teuing jadi lamun ibu baeud lain salah ibu tapi lalaki nu kurang mere rasiko dititah nyangu eueuh beasna dititah masak eueuh pasakeunana titah dangdan eueuh alatna nyarek make naon atuh padangdan teh rek kumehong ka kuping bapak coba lamun kieu mah geura nyangu tah beasna mah geura masak tah pasakeunana mah dangdan tah alatna ieu wedak ieu lipstikna nu mahal make over 300 salawe teh hargana lain nu 17.500 anu dahar digegel cing teu nahan tuang digegel lipstik sieun antel kana kuah nu mahal 300 salawe lipstik teh orahak beureum deuk dahar nepi ka saletak-letak ge beureum we teuing nu ieu teh da ieu mah jigana teh para rias nu sabaraha? Nu 5 oh aya 5.000 tuh ngaku sorangan geuning eta matak lain pamajikan nu salah lamun baeud urang nu kurang sehingga bapak teh bakal mikir kunaon pamajikan baeud tong nanya pamajikan baeud tanya mah awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang moal aya haseup lamun eueuh seuneu teu mungkin ibu baeud lamun bibit masalah lain ti salaki jeung wajar rek baeud mah teu mungkin baeud ka tetangga heuh Bu nya meureun ka salaki we toong padaringan geus kosong beasna toong lipstik geus decokelan ku bilik gara toong wedak geus dekok tengah bapak gewat datang ke pamajikan mah aya acis 2,5 juta juk peserkeun sakahoyong mama keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tadi tapi ibu ge ulah atoh-atoh teuing da salaki teh jadi lalaki teh riweuh jeung ripuh atuh usaha hati hotat anu macul salaki melak stroberi salaki nu ngala salaki nu ngajual salaki nu narima duit salaki nah anu geuning aduh si iyo hirupna sok bapak boga duit 2 juta nanya kelan bapak tong gede 500 dan teu dibikeun kabeh tah ka dieu teh toh matak aya duit di salaki teh tong beak kabeh pake meuli kuota
lalek ngek nanggung jagung nanggung bawang di Ciwidey eta pemajikan meuli kuota tiktokan hareupeun salaki kuat hayangan babet kurancatan duit kuat di kitu-kitu eta Pak lalaki malu atlet kesa ngoprot ibu teh sing bersyukur ka salaki teh balik ti kebon papageun lawang panto rangkuh atuh sirah teh bapak geuning sumping kadengeh henteu tenang Pak ayeuna mah keur nyeceleh ieu tenang lah rengkuh ieu teh rengkuh salaki datang teh geus rengkuh ceklan leungeunna suntangan geus suntangan gek diuk salaki dina bang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan punten bapana cai teh cai we teu ngai gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki anu merenah kajeun cai manis nu dibikeun bapak ari ibu-ibu ngocobroto mah hayang nyeblok geus kitu bawa ka cai bapak beli teh acan netepan asar mangga ka zaman heula ieu anuk ieu sabun ieu odol ulah nepi ka salaki deuk mani kokot tetengan yangan anuk kebrus alaki mani papa gendai ku ibu di jamban ieu baju koko ieu kopiah ieu sarung dakul ibadah salat geus salat kulibet ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki pok ibu teh diajar da meureun pernah sakola diajar pidato hek ngomong sing pantes bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak teh melan jisim abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormaten abdi damaeun abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa juga makeun jadi salaki punten iya ceramah demi Allah jero teuing da ditempo teh eueuh nu kitu demi Allah eueuh tak komo belah dia mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang teh melak cangkengna kelek menang duit teh eta kesang lu atlet keneh awakna ripuheun keneh tanagana geus hengker nepi ka jug ditanyakeun duit meujuh lamun salaki juga hoak naha capek gawe hampir teu kapake ku ieu teh greget aing da rada saimbangnya Pak ya tuh kan iya jika di Umar Mirah yang balik deh tuh asli kudu kitu nah ama gejeng kudu kitu apaan urang boga rencana naon boga budak eueuh deui contoh nu paling hade ka anak hayang soleh inung bapana nu jadi contoh anak sebagai saksi ka anak nita soleh pagawean pasea wae geus moal balik-balik matak lamun hayang boga budak nu soleh cita-cita na hayang boga budak soleh tanya awak urang geus saperti kumaha perlakuan urang kanu jadi salaki ka awak urang anak mah saksi Pak ieu mah nepi ka anak teh kalah ngabandungan Ariel Noah mata kita di sekolah teh kalian luar biasa dagu guruna ti si Ariel lain ti indungna lain ti bapana padahal ibu nu boga bapa nu usul sapantesna budak teh contoh ka indung lain nyontoh ka batur komo artis-artis ayeuna aduh rok pararono kaluhur you can see pan ibu mah baheula kata bebiti kunaon ditu teh aing ya nginum gandeng ya tan sok totor kayak sing beak da eta teh bersin gitu teh sabenerna mau ngadenge ngomong urang teh iya oh aya tuh aya kopi cai herang itu mun diinum kabeh ngerebak teh beuteung otak bener kopi Bu RT keur Bu RT abdi ieu sok batuk deui saurang sok kunaon urang perlu cita-cita budak soleh aya cita-cita teh kahayang gantungkan cita-citamu setinggi langit juk deuk ngagantungkeun cita-cita mah nepi ka luhur ngan sing inget suku mah dihanapeun keneh suku mah anger dihanap jadi maksudna cita-cita pek nepi ka luhur angan-angan pek nepi ka luhur tapi sing inget berjalan mah di muka bumi keneh Pak keureueuh we nu aya di dieu kata lamun hayang boga budak soleh kudu aya contoh ti indung ejeung kitu. Bari ibu teh ngandung teripuh 8 bulan 10 poe entu cun boga sabeureujeuh berarti budak 2 mun teripuh ge boga 8 ai karek 2 mah ongkoh teripuh ai ten 2 ge bengek berarti leuwih tiripuh komo nepi ka bengek kitu cicing RT moal meunang ka urang malah
salapan bulan 10 poe bapak ngandung teh tah ieu mah bapak nu kudu ngarti pisan. Nah moal aya nu ngarasakeun bab ngandung, bab capek, bab lungse, bab luat leet kesang, bab ripuh, bab nyeri, bab cangkeul, moal bapak moal nyaho matak ungek-ungekan weh. Iya nu bakal apal salapan bulan 10 poe, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak, 8 bulan 10 poe jujur keur ibu asa 8 tahun ngurel saberlo jangal peuting kaganggu ku usikna budak. Coba bapak matak lolobana nu keur ngira mah ngewa ka salaki. Nah salaki teu ngarasakeun matak nu ngaran lalaki mah kudu paham kana kahayang jelema nu keur ngiram dinangna dinengne dimanja hoyong naon geulis teh. Orang lamun boga pamajikan keur ngiram dak di kitu-kitu tah hoyong naon hoyong hate mah greget da hoyong rujak jam 1 peuting teh Pak cing teh rujak naon rujak buah ngora kalayang lalaki maneangan buah ngora bari nu batur teh. Nah lamun teu digugu sok sieun ngacai matak di dieu ge dina pengajian lamun anu ngacai teh baheula keur orok aya kahayang teu kateduna. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrog. Tah nu pangcapeana mah nalika 4 kalima, 4 usik 5 malik. Maruk usik nepi ka malik teu ripuh, ripuh bapak ka kuping Pak. Ngurelna sebelna geus kusial karasa patuangan pepernyitaan. Ngoh ngaran-ngaran dara geuning sok loba kasieun. Nepi ka gogorowokan jeung cocorowokan kumaha salaki teh ganeng atuh teu eueuheun batur ge taraki gituan nyeri teh hate di kitu-kitu teh dengekeun bapak kan ada urang mangawakilan nu keur ngiram heuh mewakili bu tuh ka kuping meureun kuduna mah lalaki teh kudu jadi lalaki siaga ulah ngan sakadar ngaheureuyanana kudu tanggung jawab jeung ngamelenungna. Mama teh tos karaos nya siapkeun mobil siapkeun duit nah maka kudu siap tempo heula di USG bisi kudu disesar 13 juta teh bapak nyeta cenah ada henteu teh USG bakal pilancareun atuh bidan-bidan nu deukeut eta ge 2,5 juta teh ulah nepi ka deuk ngalahirkeun aduh aing mah nya pamajikan deuk ngalahirkeun ya bapak neneangan duit aduh nepi ka riweuh atuh kurmoy budak teh si utang ngaranna teh da meunang ngahutang menika lucu bisi di dia aya ngaran utang lain demi Allah lain ka didinya lain patadang mah teu maen eta mah geus pasti tatang mah sunat tatang geus sunat nana sunat ieu mah utang. Nah cing tadi bareng ngaran utang kayak ngengah hutang aya deui empe nah mah jeung empe ladang tina neuneun KTP aduh boro-boro ibu urang anu ngomong teu kuat hayang seun nah apan kuring mah ngeunteung tina ngaran nana gerhana yen kuring lahirna keur waktu gerhana bulan poe Jumaah Kemis jam 12:05 geus asup kana Jumaah keur waktu sama gaha bareto geuning Pak beres Gunung Galunggung Bitu geuning aya sama gaha tak abdi lahir nah nana gerhana apal beja ti indung urang we da teu nyaho aslina mah boroso teh kuring tamata kuring mah bedal teh Jumaah naktu genep jadi bisi di dia aya budak awewe nu hayang ka kuring pek puasa genep poe tibatan payu ngadon begung sia teh keneng da jodoh mah teu kudu tatapak jeung puasa kun payakun milik Allah ikhtiar anu hade nya teh ieu sebenarnya abdi teh keur ikhtiar ka dieu ka urang Ciwidey ngan jigana moal meunang nah nu disihan ngareupan teh kolot wungkul di hareupna ge ai kahayang teh haik atur ku DKM teh budak ngora dipayun ini di tukang kitu atuh ieu mah aya nu di hareup bocil otak abdi teh ceramah teh kieu we rurat reret ka tukang di tempat teh aya di tukang teu tah cekas
Ai ka dieu rada bosen atuh nempona. Jumaah dah. Jumaah teh nak tuh genep. Cenah cekolot baheula Jumaah teh sifatna cai. Matak abdi mah jebleh we pagawean. Dihina ku batur disebut jomblo, ceurik abdi. Aya kahayang teu katudunan. Jumaah tuh Pak. Tah matak Jumaah kudu kawin jeung rebo, aya rebo daun, cai loba manfaatna, daun pelakeun kana taneuh babari jadi. Kumaha tuh cing lamun usum hujan, banjir we. Ternyata perhitungan eta teh hanya praduga. Nah, kadang-kadang Jumaah jeung rebo waktu cerai mah cerai begini. Nu paling paur Salasa jeung Salasa mau teu ngaduruk imah Pak. Nah, seuneu jeung seuneu dihijikeun. Wah, moal teu nya Pak. Tutung jeung sirah-sirahna. Lain bab eta. Tah lol kuring keur waktu gerhana matak teu gagok kolot teh geus we nana gerhana selesai. Da kolot belum merengaran teh pan gumantung wedal Senin neni, Salasa asa, Rebo abo, Kamis iis, Jumaah aah. Maka boga budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah datara kagok sarboah. Lagukeun ku Darso sarboah parawan centil nembe ditarus langsung nyirintil. Aduh abdi mah cinta daek bisul tah. Aduh penggemar Darso geuning euy. Aduh hade ya budak sorana sumpah nogo. Nepi ka teu keuna kana kecrek lagu teh. Jigana lagu kitu biang jadi duit. Ulik atuh ulik ngarah alus. Tuh sarboa. Mata ke nanagana tah mata utang ge jigana ladang teu ngahutang. Teuing. Pan Idul Fitri barosot lahir gampang merengaran Fitriani. Bulan Februari Febrianti. Bulan Juni Juniati. Juli Julianti. Haban we eta. Tah kolot baheula mah lain. Mun saking kulieur neangaran-ngaran teangan tina OKB Oon Iin EN Uun. Opat kabeh. Geus deukeut kana agama Al-Fatihah dibabaca. Bismillahirrahmanirrahim. Budak kahiji ngaranna Rohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Budak kadua ngaranna Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Budak katilu ngaranna Udin. Ya kana budu ya kana stain. Budak kaopat Iin. Ihdinas siratal mustaqim. Budak kalima Akim. Palebah budak keur Arulin. Al-Fatihah breng kabeh. Tuh cek si itu ge gua di dalam ngagerohan teh babarinya teu kudu hiji-hiji tinggal Al-Fatihah. Ai seserian ulah bari ngajongklokeun batur tuh. Si itu mah seserian bari ngajongklokeun batur kumaha lamun batur sakalor tuh. Seuri mah seuri wa teu kudu. Dan teh ibu-ibu nu dihareup teh nyerieun hate obo deh kitu-kitu. Paur sia eta mah. Kewajiban indung bapak ka anak merengaran anu hade. Bawa ke rumah sakit hese wae keluar pan dokter menyokot gunting dikeureut ibu krek. Tinggal ku bapak nyebutkeun krek, ibu-ibu kan muring ka bulu punduk. Nah aing ngareut ka bapak nyebutkeun krek teh kieu we. Da teu ngarasakeun digunting. Nges digunting budak dikaluarkan balik dikaluarkan make alat pensteril ditanya deh pan ku dokter hoyong keneh gaduh turunan hoyong alat pensteril kandungan dilelepkeun ka jero kana jero patuangan lop sel telur ulah nepi ka beku si ngarti mana teh jam lain gampang gitu wae borosot budak inung nama nyawa ditanonkeun ka pangeran nepi ka dilelepkeun eta alat pensteril kana jero kandungan ngarah sel telur teu beku geus kitu geus dikaluarkeun dokter nyokot jarum diasupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit ngarah teh didudutan deui dikapu aya dua makhluk nu dibelaan ku ibu-ibu kunaon digunting melaan anak ngarah kaluar kunaon dikaput mataku Allah diluhurkeun darajatna lamun jalma maut dina kaayaan ngalahirkeun mata hukumna mati syahid
hiji. Kadua ku Allah diunggulkeun 3 darajatna. Bapa mah hiji, ummaha inung kakara abuka kakara bapa. Jadi keneng lamun inung nitah bapa nitah heulakeun panitah inung katimbang bapa. Nu leuwih ngarti kana pangabutuh anak lain bapa inung. Budak cicing wae ditoong tina jero kunci ngahuleng budak teh daek sare ngome HP henteu sia teh nyololi henteu gek diuk inung nama gigireun nyai kunaon maneh teh jiga aya nu dipikiran. Tapi si engke bisi ibu bisi balik teh dia budak ibu ngahuleng sampeurkeun ku ibu kunaon balik pengajian ngahuleng sok ngomong neng sing jujur. Mama saprak abdi penak jeung panana gerhana. Abdi teh katari ka pati-pati ka pentang asmaragama. Lamun ceuk orang Korea mah abdi teh keur sarangeo, lamun ceuk orang Indonesia abdi teh keur jatuh cinta, lamun ceuk orang Sunda keur neuneun ka deudeuh nu nakanyaa kasaha nyai kana gerhana urang penta nomor HP-na urang telepon lamun aya sejarah eta asli atoh tah eueuh kitu. Kolot non pikarido melaan anak bener gering budak kolot belaan eureun gawe cicing gigireun nyokot baskom anu badag bebesan uyah asupan anu dikompres dina mastakana pok inung nyarita gerak damang geulis lamun tos damang hoyong naon kumamah bade dipangmeserkeun pudegdeg hate ngabeukahan hayang geuwat cager hayang gerak cager naha aya janji kolot lamun cager deuk barang bere. Matak lain jampe-jampe nu mati lain cai-cai teuing jeung uyah da eueuh ilmu kedokteran jelema hareeng kudu diseblok ku uyah. Tapi naha baheula calalager ku eta aya jampe nyai geus damang hoyong naon kumamah rek dipangmeserkeun aya hate anu gairah motivasi teu ngaran inung matak jampe anu mati eueuh deui iwati jampe inung. Demi Allah nya geblus kana bab rumah tangga kolot mah keur nyeklan keur ninyuh kopi nu jadi salaki prek peupeus gelas dajug ceurik kolot apa bebeja ka salaki euy aya naonnya si nyai nah kunaon gelas peupeus naon hubungan anak si nyai jeung gelas pirasat bijil kanu ngaran ibu-ibu boa-boa ku salakina keur dicabok boa-boa ku hayang ka ditu hayang nepungan anak hayang nyaksian bisi keur naon-naon eta anak rata-rata indung anu ngarti nepi ka dinya bener. Kulutrak jam 7 bari hujan gerimis budak datang anak nate dibawa salakina teu milu jug teg inung leuwih yakin buah-buah ieu budak pas ya nyai geulis aya naon make jeung ka dieu sosoranganan ka mana salaki mamah abdi teh pas ya sanajan nyeri hate nu ngaran kolot nyuuh eta budak dina lahunan diusapan ku kolot teu pernah kolot make jeung murag Cipanon sieun katempo sedihna padahal hate mangga cerit ka pangeran sieun budak awut-awutan rumah tanggana diusapan ku nu ngaran kolot nyai emak mah lain ngabobotohan teu balik ngan wayahna balik deui hayu jeung emak kumaha dianterkeun emak nu rek mentah hampura kanu jadi minantu kunaon make jeung kitu wani kolot ngaragrageun darajat salaku inung kanu jadi anakna melaan budak sieun awut-awutan rumah tanggana bener jelema nu mana nu wani nepi ka kitu har tah soleh teh kudu nepi ka dinya lain araracuh ka kolot teh dia aing mah ka budak ayeuna tah dititah ku kolot kuat hese dititah ku kabogoh garcep nanti ya janjian bade isa dinu poek dek naon hah dek naon dinu poek hayang bobogohan dinu poek teh dek naon hah hayang asup tongo tenang mbak urang papatahannya barudak bapaknya paritah inung mah sarua jeung parentah Allah naha apan Allah teh apan inung bapa teh wakil Allah di alam dunya ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa berarti inung bapa teh wakilna Allah parentah inung parentah bapa sarua jeung parentah Allah ridho Allah aya dina ridho inung bapa gorengna urang ka inung bapa gorengna jeung Allah sakitu Pak jadi inung bapa wakil Allah di alam dunya malaikat bersayap teh kolot kabogoh saha si eta gablek jasa ge henteu hayang sakola luhur kolot nu ngajual sawah saragam ti kolot bekal ti kolot motor ti kolot saragam ti kolot buku ti kolot sagala rupa ti kolot aya geus gede bobogohan jeung si itu kuat hayang ngepret ka si eta mata lalaki nu alus lain loba ngolo budakna tapi ngolo inung bapana nu bogana bari ngaran kabogoh naon jasana sok pikir keneng
deal tidak jetot ditajong kumaha cek kabogoh kamu seki rujit budak awewe ayeuna babari ka Allah iya lebay bareuh ge henteu buka keng ge henteu iya aing hayang ngajebreun ku mik da kumaha cek kabogohna ke puskesmas ya iya makasih ya kamu perhatian sama aku ngolo memeti teteh ngolo teteh geus kaituna mah dia mana bukti tak iya korbana dah cobaan ayeuna jatuh teh tajong geus kolot kieu kumaha cek salaki eta batu eta cokor nalo atuh coba baheula pan kitu kamu sakit kumaha cek ibu mana kamu yang dulu Ini-initan mau motor butut beberek-pekan mogok dorong kuduaan nyebutna Indiaan keur ngora geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajel ngaritakeun dijejak motor ganti cek aing oge atuh Yenit apel lalakina nah teu ngarokok nya dompet tinggalin kumaha cek ibu wios ceceh abi heula keur bobogohan mah coba ayeuna nah teu ngarokok nya teu begurit eureun bisi TBC wadul wungkulnya kabogoh mah sabab cinta sejati mah inung bapa ka anak lain kabogoh demi Allah cinta sejati mah inung bapa ka anak sagoreng-gorengna urang setebalik-tebalikna urang kolot nu jadi perisai ngahalangan kagorengan urang batur mah ngabongkar pak kagorengan urang teh kolot mah nutupan bebeakan lain teu nyeri kolot urang diomongkeun batur lain teu nyeri kolot urang lain teu susah lain teu lapar tapi aya nu dibelaan saha bogong anak matak goreng patut nu ngaran anak anu jadi kolot deuk salat ribuan rakaat deuk tahajud mineng deuk pinter ceramah deuk hade maca Quran ditolak teu ditarima engke ku malaikat ditimpel-timpel ieu ibarat sarung anu seseuheuneun dibabetkeun kana beungeutna lepok ibadah maneh teu ditarima ku pangeran naon Gusti maka jeung teu narima aya inung anjeun jeung bapa anjeun nyurujud cai panon ku kalakuan anjeun kunaon ngahuleng sedih geuleuh atuh da sedengkeun jasa inung bapa teh moal bisa kabayang kikieuan jasa saha da disunatan mah enteng tinggal boga duit 7,5 di laser sanes ku batu da ku batu mah zaman Nabi Ibrahim ku laser anu budak dibaragadalkeun anu ieu laser ti kajuhan set moal karasa geus teu percaya jeung pecakan deui urang mah hoream teuing da geus urang ku laser 750 nah aya background di kieu-kieu nah aya dangdutan nah aya pencaksilat nah aya wayang golek ratusan juta dikaluarkeun dipake hajat melaan saha inung kikituan melaan saha bapa kikituan melaan bisa teu anak beak ratusan juta melaan kolot eueuh sejarah matak jasa nu moal bese dibayar lain jasa batur lain jasa tetangga lain jasa sesaha tapi jasa inung bapa kanu jadi anak matak sakecelak cimata inung murag kana pipi nyeri hate ku bibirna ku kalakuanana punten sakecelak cimata dianggap ku Allah cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan hina dunya hina akhirat ekonomi ragrag rumah tangga hancur budak baraong jeung tatangga teu akur-akur jeung dulur teu beres-beres pasea ulang unggal-unggalan punten lain karena alamna tapi aya nilai hate nu teu dipikarido ku inung bapana weh nya asli tah matak budak soleh teh simpulkeun saha tuh budak soleh teh budak nu ngarti nu surti kana jasa indung sakitu pirage Pak saya teh uih gitu Allah tong tarik teuing aduh aing mah make jeung kudu bebeja ka urang da teu hayang nyaho teu suga nanya gitu tos ti mana teu muka jeung teteh mah teu apal abdi teh bujangan jadi karena bahasa-bahasa gitu teh tong seukeut teuing naha muringkak aduh muka jeung ya Pak asli tah ibu bola keur leutik minta duit ka kolot pan kolot teh aya nu mere aya nu henteu kunaon mere ku boga kunaon teu mere ku teu boga budak ayeuna teh kudu ngarti akalna teh kunaon kalau teu mere lain janji jebrod kana kaca beus teh keheul atuh da lain janji jebrod kana meja lain janji jebrod kana panto
mikir kunaon kolot teu mere dek ngomong nyebutkeun teu boga sok sieun anak nyeri hate nu akhirna kolot mah ukur ngahuleng tengah peuting ceuri ka pangeran Gusti rizkian abdi pun anak nuju aya kahayang milikan jisim abdi curik tengah peuting gebro menang duit anak pangheulana dipanggil dibikeun kabehanana tah ladang ceurikna peuting matak baheula urang minta duit ka kolot-kolot teu mere sebenarnya ku teu boga. Ingat-ingat baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere nu ngamuk teh ibu, anu baeud teh ibu, nu ngacampling bibir teh ibu, anu kadang-kadang ngahina ngaragrageun darajat kolot teh urang sebagai anak si mamah mah teu nyaah ka abdi teh dianggap anak tere maruk teu asa dibentar guludug bahasa anak seperti gitu nyerina ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan eta nalika anak hohoak jeung seseta ka kolot di dinya kolot nyeri hatena tibatan ngalahirkeun anak mata kolot sok aya bahasa mending lamun apal deuk kieu mah leuwih hade kuring teu ngalahirkeun maneh saking ku nyeri Pak. Kahartos ibu tuh baheula urang keleutik minta duit ka kolot-kolot teu mere ayeuna ibu geus kolot boga duit jug anterkeun ibu ceurik bebeakan nah mah kejeng ceurik pan geus mawa duit kolotna geus rup ku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngacentul di luhur kubur matak lamun deuk hade ka kolot geura tempo umurna ayeuna geus tomper geura toong imahna suhunana bisi ngelai geura toong caina bisi hese geura toong beasna bisi eueuh anak kudu sanggup ngajamin kolotna maka Allah nu bakal ngajamin kahirupan eta anakna. Bener ya Bandungan ku ibu nalika urang indung geus eueuh bapa geus eueuh datang ka pakuburanana ukur ngawangkong baheula mah boga kasusah bisa ceurik dina lahunan boga kasusah ditangkep ku kolot boga kabingung kolot ka urang mapatahan ayeuna mah indung eueuh bapa eueuh saha nu mapatahan urang saha nu nangkep urang saha nu nitah urang saha nu nyarekan urang kangen hayang dicarekan ku kolot kangen hayang dititah ku kolot kangen hayang nempo sarena kolot kangen hayang balak kecerakan barang dahar jeung kolot nalika kolot geus eueuh di dinya hate bakal ngarasa aing teh geuning lain sasaha tanpa indung jeung bapa matak nu ngaran anak kajeun sarjana kajeun profesor kajeun pejabat tunduk ka nu ngaran kolot sanajan SD Pak. Nah indung hiji budak 7 nu 7 kasakolakeun nu 7 kapiara tapi nu 7 profesor jeung sarjana hayang miara kolot nu hiji teu saeutik kajadian kolot dibikeun ka yayasan. Nah teu pati seseurian kunaon ibu nangis emot matakna ceuk urang tong dijongklok-jongklok wae jadi we ceurik teu tong jero teuing bisi careurik aing hoream eueuh tisu oh ya eueuh tisu matak geus Pak persembahan hirup mah geus lah tong jauh-jauh teuing bahasan anak soleh mah tong jauh-jauh teuing deuk salat deuk zakat deuk maca Quran ditolak lamun goreng ka kolot mata koncina ibadah urang ditampa alusna kanu jadi tah geus alus ka kolot jug salat jug zakat jug saum sanajan salatna ukur lekum-lekum gajleng sanajan baca Quran tag tegtog teu puguh makhrijul hurufna sanajan tahajudna ge kadang-kadang sataun sakali punten ditarima ku Allah lantaran indungna mikarido kana dirina kajeun ceramahna hade kajeun Qur'anna lekoh kajeun beungeut teh dicadar punten indung hayang tepung jeung anakna anak nyebutkeun sibuk nyurucud cai panon di dinya cadar eueuh arti saeutik acan geuleuh atuh da katemak cenah nah dateng mawa pistol almun cek ibu katemak dor jadi eta mah tuh lagu keur kecil teu apal yang mungil keur kecil teu apal yang mungil terus ku sentil si horeng pentil teuing teu nyara naho ibu dah tuh ngejebak kana kadinya teh maka jeung katemak berarti katemak mah urusan aja dor bayah supaya teu careurik hoream ceurik eueuh tisu meunang ceurik kepek bae ngan kudu sadar ibu ayeuna eueuh beas bingung Pak sok ibu lamun eueuh beas bingung aya nu leuwih bingung paingan baheula lamun hajat menang konca nepi ka lauk dibagi opat sabab budak opat disiksik hulu buntut nepi ka dicacag dibagikeun ka anak-anak urang panawaran mamah pade ieu lauk nu abdi keur mamah
Nyai geus seubeuh tiba heula kop keur maneh sabenerna kolot lain geus seubeuh Pak teu tega lamun anak dahar teu jeung deungeuna nalika ibu susah dahar sok murulukeun uyah geuning kolot mah dipintel-pintel Nyai ka dieu sarapan heula sanajan eueuh deungeuna tuh ku mamah dituang heula nepi ka raos kieu nyebut raos padahal teu ngeunah Pak melaan beuteung anak nepi ka kitu eta kolot prung kawin boga imah ngan hiji-hijina budak hese ekonomina kumaha ceuk kolot Nyai daripada papaseaan melaan imah daripada papaseaan melaan imah mending pengel imah emak bisi maneh era ku batur lila wae teu boga imah kumaha ceuk kolot ngariung adi lanceuk euy wayahna maraneh kudu sadar si bungsu teu boga imah urang bikeun ka si bungsu kumaha ceuk cikal ari mamah rek kumaha deuk nyieun we leutik-leutik oge imah nu penting nyaman lain nyamanna sabenerna mah tapi teu ridho nalika anak dihina batur lantaran teu boga imah saha nu wani kitu iwati kolot urang ka mana ibu ba mana si itu tuh lah wios teu wih deui dadak ngusan karunya daripada balik dari urang balik atos we ibu wih langsung asa eueuh nya ustad juga urangnya lain urek balik ditah balik tuluy urang aduh batuk ya tong sok perhatian teuing lah abong ustad batuk saeutik coba salakina batuk kokot tuh cai nginum teuing abong ka ustad batuk saeutik deuk nginum heug teu kajian kumaha urang tong sok perhatian teuing lah mun kitu budak ngora merhatikan urang geus kolot mah geus lah oh eueuh coba kasalakina cadu kagitunakeun oh sok jeung salaki nepi ka mesra dipoto ka urang mau ka susuluduk heuh aing mah power kasalakina mah dipoto renggang komo rek ka uleman tuturkan buru lompat hararese teuing jadi hayang boga budak soleh teh inung bapak contoh anak sebagai saksi nu kumaha budak soleh teh nu surti ngarti kana jasa inung bapak disebut birrul walidain malahan aya ayat fala taqullahuma uf wala tanharhuma qaulan karim urang teh bakal diuji jang kolot urang nu umur 70 80 bakal balik deui ka budak ngora kahayangna lamun teu digugu sok baeud jeung punung maka budak kudu diajar ti ayeuna jeung hareupan kolot anu geus pikun ulah nepi ka nyerieun hatena ulah nepi ka teu digugu kahayangna ulah nepi ka urang aya bahasa anu teu ngeunah kana dirina hiji waktu budak kolot urang di si bungsu nu si cikal di tepungan ceuk si bapakna urang mah hayang cicing jeung maneh pok si cikal ngomong bapak mah wayahna jeung bungsu abdi teh sidik sibuk bahasa sibuk nepi kana ceulina nyeri kana dadana punten runtag teh ekonomina kolot mun bisa mah ulah aya bahasa sibuk ka kolot teh da kolot ge lain teu sibuk tapi teu boleh aya waktu eukeur anak tapi naha anak melaan sibuk nepi ka waktu eukeur kolot engke kaduhung mah kolot geus eueuh kasibukan teh lebok nu sabenerna well aduh ya Pak bari nu ngaran inung urang mah urang ngamuk urang ngadat ti keleuletik tara dicibit tara dihoak tara disentak kolot mah nyaah ka anak baong jeung bedegong cek batur dinangna dinengnek we ku inung teh mun goak orok ngagoak ogo dibebenyokeun hoyong jajan naon kajeun keur hareeng hayang es krim digugu nah sok sieun budak nyeri hate kajeun es krim dibikeun pajaha keur hareeng nyekelan peso tara dirempas pesona digantian ku senok ku kolot mah supaya anger fungsina coba kolot urang ngome TV nu geus pikun kumaha eta anakna coba kolot urang nah ngaran-ngaran geus kolot Pak barang dahar kadang-kadang poho isuk-isuk dahar jam 8 dahar jam 10 kadang-kadang anak narima minantu teu narima bener teh kadang-kadang nu ngaran kolot batuk wae tengah peuting jegoh urang anak narima tapi minantu teu narima kumaha ceuk minantu nu awewe teh ganeng bapak maneh di dieu mah aing mah teu bisa hees
didinya lalaki perang batin antara milih bapak antara milih pemajikan. Nah hawih deui. Iya mah pengajian. Nah ini yeun dah. Yeun sok. Tong uih deui ka dieu sok. Aduh, kuring mah moal ngabahas salatna, moal ngabahas zakatna, moal ngabahas saumna. Sabab salat zakat jeung saum ge percuma ditolak teu ditarima lamun inu bapa nyeri hate ku bibirna. Mata kuring mah dek gerbang pertama we alus ka inung, alus ka bapa, sawarga teh ternyata pintuna teh aya di dunya saha eta inung jeung bapa. Mata eueuh deui doa nu paling mustajab, doa nu paling mati, doa nu moal aya sekat antara diri jeung Allah iwati doa inung jeung bapa. Mata abdi mah punten kanu jadi sapuh teh sok bebeja wae. Tadi gerek ka mana cenah maneh cinta ka Sadu Pak. Ti Sadu ka mana? Ka Ciwidey. Ananda eta keneh atuh namun ka asa teu kudu hohoak teh. Rek Ciwidey ke, dek Ciwidey ke. Eta keneh ieu keneh. Nah mereka pira jeung atuh. Jadi itu aslinya naon? Ciwidey. Oh Ciwidey. Oh ada urang mah Sundana, urang Logawa Ciwidey we. Ini salah jeung ge urang dieu popolotot wae si eta hayang nyekek. Cing teh ti Sadu teh ka Ciwidey. Sieun dihoak aing. Dua mana teh cenah poe ieu teh, dua sing teh oh cenah sing hasil. Doa na teh nah cing teh hasil naon ari Abah heuning cenah maneh ai balik pengajian teh sok mawadus ai kamari cenah ti mana mawaranginang ti Tasik cing teh Bah ari ieu cenah kamari geuning mawadodol heuh Garut ari Opak eta cing teh Borondong mah Majalaya ari kamari deui cenah geuning maneh mawagana Subang ari Kadu basa abdi ti Baduy ayeuna cenah ti Ciwidey. Heuh cing teh teuing pateu apal ngan bejana mah cing teh stroberi cing tadi teh. Oh heuh cenah nya Ciwidey mah stroberi. Heuh tak kumaha lamun ayeuna eueuh dina dus. Dapi omongeun moal teu kieu tak kana irung urang. Naha maneh ngomong teh Ciwidey tapi naha teu mau stroberi. Abdi mah boga pembelaan, Pak, diolok ge nu hajat teu mere. Dek itu pun bapak teh 84 tahun pun biang 74 ngan sami tos ngantunkeun hampir sahari hampir sadinten hampir sareng almarhum Bapak Yaya bin Bapak Komar 8 sasi kapengker mata karita mah ngundang abdi teh di stop 2 minggu abdi eureun pengajian naha teu ngeunah hate nalika kolot eueuh kudu ngocobrot nya masa berkabung meureun banyak aya nu ngamuk teh dibedokeun teh tu ucrug tu baleg aya nu ngamuk aya nu lea hate heuh cenahkeun bae teu ngabisani urang ge pernah ngalaman aya nu mapatahan aya nu ngamuk teh kudu we urang datang weureu sia teh mah hirupna teh teu ngarasakeun hirupna teh ya Pak aya ngarasakeun heula kana kumaha eueuh inung teh semplak dada sabelah kumaha eueuh bapak teh semplak dada sabelah doa biasana ti inung jeung ti bapa ayeuna mah ngan ti saurang matak nu kudu ceurik teh lain urang yang ceurikan mayitna tapi ceurik urang eueuh nu ngadoakeun ka awak urangna matak budak lamun geus eueuh inung jeung bapa kadang-kadang berontak kadang-kadang baong naha eueuh doa ti kolot kana awakna bener kunaon budak yatim Pak sok rada berontak eueuh doa inung bapana matak urang nu kudu jadi inung bapana ka budak yatim mah mun di dieu aya Pak Kades tuh toong si Egi pan teu disentak-sentak acan ku polisi teu diheureyan ku preman si Egi keungeun kiai naha bapak angkat tu gubernur tabejakeun Pak Kades ka camat di dieu ieu hek turutan kitu mun di dieu aya budak yatim 20 ku atuh ku camat 5 sakolakeun biayaan budak yatim moal dibuli moal dihina moal berontak naha era bapak angkat lagi seorang camat tuluykeun ku Pak Kades 5 budak yatim moal dibuli moal dihina naha bapak angkat lagi Kades tuluykeun ku ustad pek ustad 5 budak yatim moal dibuli moal dihina bapak angkatna ustad tuluykeun ku kuring 100 nah loba-loba teuing ngaran lagi ngalamun dek 200 ge bebas ku sarariusna
har solusi hirup deui watiku kitu urang sebagai bapak angkatna ibu sebagai bapak angkatna aku hareupeun sakola kade barudak kumaha we ka anak sorangan ieu teh murang kalih ibu murang kalih bapak kitu aku hareupeun umum ngarah teh di heurian batur tong bersembunyi-sembunyi si Egi ge eueuh polisi nu wani Pak padahal bontongor nah nu ditempona Dedi Mulyadina lain si Egina weh utak abdi 100 pan tadi mau alhamdulillah nah seueur teuing ngaranna ngalamun 200 iki bebas nya cara solusina hirup kitu inung ngresok inung ka anak aduh didikan bareto mah paingan aralus hate didikan bareto da ngasuh oge tara hohoak neeng neleng neenggung kolot baheula meureun bapak mah emut lah nalika diayun aming ku kolot nalika titah sare kitu pisan laguna teh geura gede geura jangkung geura sakola ka Bandung geura ngokolakeun indung reup budak teh sare sora genah budak geus tunu coba asuh ku bapak tegeug sora ge yon ayo naming dikepret teh bapak matak pengasuh terbaik madrasah terbaik saha inung Pak madrasah terbaik pengasuh terbaik adalah inung pengusaha terbaik adalah bapak jadi lalaki mah geus tugasna usaha keun nu ngasuh mah ieu ngan bangsa batur pinter pabrik narimaan awewe supaya lalaki ngasuh ibu nu usaha ayeuna teu kajadian matak budak teh berontak diasuh ku bapak ogo rek disusuan ku naon ku irung oh hayang ke panggung gitu budak kita paling ge bapana hayang balik birrul walidain sing hade ka indung kene bab salat bab zakat bab saum bab haji mangga jangakeun ka Pak Ustad di dieu ngan kuring mah gerbang na pantos sawarga adalah aya di dunya saha indung jeung bapa kan tenan ayeuna almarhum ieu teh amanat ibu ti almarhum Bapak Haji Yaya bin Bapak Koman 8 sasih kapengker anjeuna ngantunkeun ieu teh cita-cita anjeuna anu terakhir lamun engke cenah budak disunatan bapa mah hayang hajat beudek ngulem nana gerhana mata kuring hadir ka ieu tempat teh geus jadi wajib Pak nah da amanat pamungkas teh eta jeung kuring ge boga hak jeung kewajiban ngadoakeun anjeunna anu parantos amanat ka keluargana ayeuna parantos dilaksanakeun muga-muga Bapak Haji Yaya bin Bapak Koman ditampi iman Islamna diluhurkeun darajatna ditempatkeun di tempat nu pangsae-saena sarta dicegah dieuweuhkeun dileungitkeun dipupus tina sagala rupa dosa jeung perdosaanana urang aos urang kintunan ku surat Al-Fatihah sasarengan ibu khususkeun kanggo Bapak Haji Yaya bin Bapak Koman kanggo Bapak Haji Yaya bin Bapak Koman urang hadiahan ku Al-Fatihah sasarengan khusus kanggo Bapak Haji Yaya pangdugikeun ya Allah Robi kasayan surat Al-Fatihah kanggo Bapak Haji Yaya bin Bapak Koman Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun ninggalih nu dipamrih billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi